Ever and one, I will miss you. However, I kiss you. Yes, again. Wait on me, never last. So hard I was trying. Tomorrow I still be crying. Out of your heart, you know, you know, you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui di Tikoro TV. Alhamdulillah episode ayeuna di studio Tikoro TV kasumpingan seorang legend hungkul di bidang musik. Iya legend mah. Iya, orang ya mah. legend. Alhamdulillah kasumpingan Kang Nanang Bintik. Anjir sareng Mang Uya. Sehat Kang Nanang? Alhamdulillah sehat we ya sepuh ya. Senior urang di musik metal, musik rock ya. Ahlina jajarewekan. Ya, bener. Iya. Kegiatan non we Mang Nang? Alhamdulillah ayeuna teh kegiatan abi teh nuju aya dina kafe. Oh, masih kena Kafe nyanyi tuh kafe gitu. Heeh. Jeung sawe ayeuna masih kena jeung Mang Uya. Enggak sama ya freelance lah. Freelance Sawae jeung sawae gitu. gitu. Oh, Ya mah lamun di dangdut mah di Bon. Di Bon kumaha Di maksudnya? Bon ieu mah. Jadi ku sawae bisa di Bon ieu. Oh, iya lelaki panggilan. Cowok panggilan. Gimana vokalis panggilan? Sabar apa enak? Biasa. Standar. Aduh. Tapi asli Bener. Tadi samping aya Mang Nanang Bintik, aya oge Mang Uya Almighty, basis handal teh ayeuna Kabupaten Garut. baik sih. Tapi bakal mah sarua pernah vokalan bikin. Sarua vokal Mang Uya. Vokalan. Ais bener. Ieu guruna. Jadi episode ayeuna si Ebeng si Benyol keur cedera dorong doana ge manahanana kabintih ku Engang. Jadi kabintih ku Engang kasereun ku Engang jadi teu bisa hadir tapi alhamdulillah ayeuna abi bisa dibaturan ku Mang Uya jeung Mang Nanang Bintik. Jadi episode ayeuna malah ngalor ngidul masalah musik we nya. Iya. Jadi naon perkembangan musik di Garut ayeuna kumaha Mang Nanang? Ya, memang perkembangan musik sekarang di Garut Geus lah makin- Sunda we, iya. kumaha yang Indonesia lah ngomongna. Jeung orang Ada Sunda. kumaha atuh ari Tuh, eta bisa. bisa ikut ieu mah. Ari masalah musik di Garut mah aya menuju edan-edana booming ayeuna. Booming deui nya, booming deui Wow. bener. Garut semakin hebat sekarang, handal gitu. Heeh. Nggak kalah sama kemarin saya Tele. lihat Di mana? di Jakarta juga Masih kena sok ke Jakarta? masih. Kemarin kan waktu Iwan Saparius. Saparius tuh kan masih Heeh. ya standar lah di bawah masih orang-orang Garut yang masih Masih Saya kena handal. panghandalna nya. Iya. Heeh, di bener. atas. Jadi malum we ari jeung Mister Nanang Bintik mah ngobrol ge campuran gitu. Iya, campuran. Sunda Bisa, we, bisa. teu kudu Indonesia. Iya, tidak Tapi kumaha. lamun ngobrol masalah musik nya gitu. Heeh. Kemarin kan saya ya 8 tahun di Bandung. Heeh. Heeh. Kan nyekel Oh nya bener nya Cimahi nya. Heeh. Bener, masalah musik mah musikalitas Garut tele. Totalitasna nya. Totalitas. Bener. Itu tele. Bahkan perkembangan musik khususnya rock ayeuna geus mulai menjamur rame deui di Garut. Iya. Ayeuna teh keur tahun-tahun ayeuna gitu wah musisi-musisi rock teh geus bararijil deui Mang Uya. Ya. Musisi-musisi rock teh kamari we ieu anyar keneh main ya. Mang Uya kamari di Garut Dead Fest. Ya. Nah, Garut Sarana Dead si Gaga, Fest jeung Kang Gaga nya, Ya. Kang Gaga. Terus sebelumnya bahasa acara nu di kafe oge dia main oge nya. Iya, Main oge nya hari Main. bahasa nu di nu acara Mang Oh, Uya. Mopal. Paling Lemopal. Lemopalnya Iya. di kafe Ketemu di kunci. Ketemu Kunci. kunci. Eta mah seberapa musisi kamari hampir 3 hari. 3 3 hari musisi-musisi Garut semua tumplak di dinya. Tapi aya oge kan di luar Garutnya. Ya, ada. Aya di Tasik. Tasiknya, di Tasiknya aya nu Singaparna. partisipasi ikut acara event eta. Jadi memang Garut ayeuna mulai menjamur deui, mulai rame deui, bahkan orang-orang di luar Garut ya mana mulai non memang mengakui gitu Iya. musisi-musisi Garut teh geus mulai tinggal nge-manage na.
Iya, Manage. manage. Nggak manage eta. Iya. Nu justru hesena itu. di Garut nya ari baheula kumaha baheula. Jadi baheula mah memang Garut Garut tuh memang kalah sama solidnya itu sama Bandung, Tasik. Tasik. Oh, Tasik. Tasik sama Tasik kalah. Heeh. Tasik paling solid itu antara musisi-musisi itu bersatu. Heeh. Garut Belum. campur biur, Jadi campur baur gitu. tingnya bener ya karakter bener nih. Kalau Karakter. Garut jadi hayang pajangkung-jangkung bandera. Nah, gitu. Memang Ya. nah, Hese. selama Hese. memang hari-hari ini gitu, Heeh. tahun-tahun ini Garut bisa mau bersatu sekarang. Bah, ayana Iya. beberapa komunitas oge Iya. nya wadah khususnya Di mah. Garut ya apa komunitasnya? Heeh. Diamond Power String, Mm-mm. Bas etanya. Bass, Heeh. GGC, GGC, akhirnya berubah nama jadi IGC IMC. Chapter Garut. IGC teh gitar. Ya, Ah, garis GMC, Garut Musisi Garut. Garut Musisi. Gimana kan Cik gitar? aja. Heeh. GMC kan saya. GMC Itu teh saha? GMC naon GMC GMC? teh Garut Musisi Club. Klub. Itu Oh. dulu ketuanya AA. Asa Ah, ya. Yang saya? mendirikan itu AA Hilman almarhum. Oh. Dulu itu Kang Pepen yang Oh, Kang Pepen pertama. Pepe. Iya, Hmm. Kang Pepen tuh yang ngadainnya itu dari IGC pertama. ayeuna teh terus Ih, kagok ya Abil. heeh. Bikin lagi, bikin lagi. Halus saya nama. Tadi Nah, kieu, kita Kang. Diamond for string, eta IGC. bass, IGC, terus non teh GMC, anu drum teh DCD, DCD, DCD. drummer non drummer. Diamond City, Oh, Diamond City drummer. ya. Terus Mugar, GRG, GRG, alhamdulillah, GRC, Kalau Papri, IRC, Papri, Papri, Papri naon Papri? Papri teh Parvi, Papri, naon Papri? persatuan Artis film kan? oh iya iya nya artis, hak cipta. Masa hak cipta? penyanyi. Parvi, Papri itu Parvi, Papri, Papri mah. ya Papri, Oh, Kang Ah, Ajang, Papri teh. Kang Ajang Queen tuh Anu ya. siga cabe gen hotel itu. Iya, Paprika atau eta mah. Paprika. Paprika mah anu Aduh. orang harideung kabeh. Iya, Paprika, sama tuh. Anjing. Itu tong balik ningali ka itu tuh Kak. Ari nu kolot teh di dinya Nah. nah. Ini bercanda karuwihan. Ieu nya blak ora. Saya malah cenah Cari kadula tuh. Macalah Putra, Macalah Carakan lah, Putri carakan lah. itu goblok. Goblok. Nyaho we si ieu mah. Halo, Akbar. Aduh. Tapi asina, jadi kayaknya katingali salah sahijina mungkin ieu penilaian ti abi nya, penilaian ti abi. Salah sahijina Garut berkembang dengan pesat. Lobana event. Iya, Benar. Satu. Setuju eta mah. Setuju. banyaknya event. Benar, setuju. Kedua, solidnya sekarang. Jadi Garut tuh di tahun itu setahun yang ngadainnya tuh paling Beda-beda. 4 kali. Bisa lebih kan? Iya, Bisa lebih. makanya Tasik nggak ada, Bandung nggak ada, Garut Oh, iya. sekarang terus Benar. adanya. Jadi bener setuju tak kasih Mang Uya jadi pesatna musik di Garut teh salah sahijina ku lobana event. Bener lobana event. Yuk saya berdua ke ngagarap ke pesta pelajar, festival pelajar. Musik ID School itu ya. Yang musik ID School teh Mang Uya. Musik ID Nah, School. jadi kebetulan kan saya gabung dengan si Mang Uya di salah satu rumah manajemen produksi lah Garut Rock Party. Jadi insya Allah mereka yakin Mang Nini Festival, kayak kade. festival kade. Iya, Aya nu umumna oge kan? Festival umum. Festival Iya. umum Hadiahna terus teh jeung festival pelajar. Hmm. Tujuan ngangkat festival pelajar teh salah sahijina akhirnya bibit-bibit Iya, muda teh ya gitu. Zaman baheula modelan festival seringnya bener. Mm-mm. Keur zaman Tapi ya, baheula ngomong-ngomong ya banyak. Hah? Ngomong-ngomong masalah ieu datang legend heeh. jujur ya. Hah? Pernah kajurian can. Saya macan ngan lamun nongton ti keur segede kieu nepi ka ayeuna bener urang favorit Nah. pisan. Ieu mah Pernah kajurian? pernah kajurian. Anjir. Keki tapi na. Heeh. Ulah dijurian eleh aing mah. Kurang ieu na anjir. Tah ya kurang ieu. Enggak. Ulah dijurian eleh keki. Saya mah Kajurian mah terang objektif. objektif. Oh, berarti nyarinya Terbuka. butut ka urang. Jadi memangnya matak anu objektif, anu Heeh. terbuka, Ngajurian, seorang Heeh. juri Heeh. nggak bakalan Moal kadeo ku Magnum nya. Ari moal. ari ku ieu kumaha mun ku ieu? Oh enggak, Oh, ente. Enggak. Ente, engke we ditukar gitu. moal. Moal atuh kita moal. Moal. Asli. Jadi Asli. Oh, Mang Uya mah pernah kajurian? kajurian. Oh. Pernah lah gitu. Teh minang banyak, Heeh, cuman heeh. pernah kajurian.
tapi dikersakeun apal urang lumayan eleh Anjir. kayak Gitu. kieu baheula Sensitif Teh anjing. apal uya. apa Yang penting ayeuna mah permainan. apalnya Ayeuna mah apa? Ayeuna mah. Salaman heula. Uya ieu. kade Ya benguk. kade TNT ya TNT. Naon TNT? Nanti enti teh. Teman and teman. Sudah teh itu tadi teman teh. pernah minang beberapa main jadi ada mah beberapa pernah ngahiji Ngahiji pernah deui. main Hari grup asli naon? Remopal Removal. siapa lah Sawa eta. Agus Ricci, Heeh. pemain Gitar, melodi, gitar. gitar melodi, Rudi, Heeh. drummer udah almarhum, Heeh. terus pemain keyboard Heeh. Usaha. Kang Jenny udah almarhum, terus pemain bass ada. Sekarang di grup kolaborasi yang punya kafe kolaborasi itu Dadang Kampeng. Oh. Itu kemarin ningali bener emang siapa orang Hah? Remopal benar Remopal Bahwa Benar tuh Removal berarti. Remopal itu singkatan dari apa? Naon naon. Ah, itu aya istilahna. ya sok naon Remomok palsu. Kalau bahasa Inggrisnya kan remopal itu remove kan, angkut. Kalau di bahasa Sunda Sundanya singkatan remopal singkatan. Rea momok palsu. Iya, remove palsu. Ada tuh. ya ima ting bener ting salah ya ting bener ting salahnya Kumaha. ya pemirsa ya buat pemirsanya Heeh. orang aneh ya aneh kan naon Naon? iya pan di Garut geus eueuh birak Bener. orang selama di Bandung 8 tahun Hah? pasti ketika ngomong di mana di Garut atau cenah nanang bintik Anjir. asli nah pokoknya nanang bintik di Garut Bandung. terkenal siapa orang tapi di Jakarta orang can gaul nya Taduka ta Jakarta. cuman nu jadi masalah orang pertanyaan teh hiji pertama Heeh. Ari eta bintik Bintik. tinu naon gitu Ah. maksudnya apa nya Helah bener sejarahna nahabet jadi aya Iya. bintik marga eta teh kumaha? sugan pertama ya nih Iya. nanang bintik aneh cek teh nah ieu poka bet nanang bintik Bintik. bintik mah di mana da mah mungkin aya ngaran nanang bintiknya Tapi da wajah teh bintik-bintik kabarana. orang mah aneh teh naon lamun ieu lanian teu nyambung Bener. Ya. Bener. nyambung keneh nanang mik Atawa nanang jerewet, nanang teh nanang jerewet. kaset teh gitu nya minimal ieu mah kalkan bintik Nanang 7 Ah, octave bisa iya. kan gitu. Kan ada bintiknya di mana eta? Bintiknya itu dulu itu saya kan atlet tenis meja Heeh. tahun 84 tuh belum ada apa 84 mah urang kelempangan Saya mah nggak habis ada sudah bintik kan. Itu apa dari dulu itu 84 tuh karetnya itu masih licin. Oh, bet karet, Ini bet. karetnya Bet karetnya. pingpong. Iya, Heeh, pingpong dari tenis meja, Heeh. tenis meja. Heeh. Terus saya sendiri gitu Heeh. nyobain tuh dibuka Dibalikin. Heeh. ieu dibalikin totol ayo bintik cobaan saya Yes. main ternyata ini bintik jadi meredam meredam itu bintik itu untuk meredam bola putaran bola putaran power bal. bola itu ya Oh. kayak yang Tapi eta ngalicik tuh gitu. tuh aya nama diperbolehkan ya nama diperbolehkan Oh, sekarang iya. sedunia. Teu nyambung atuh berarti nya. nyanyinya justru eta aneh Nah, dulu tuh saya tuh udah aja bikin dulu itu nanang bintik atau Reno bintik kalau di Tapi majalah Pista Reno nanti. Reno itu tak lanihan itu Lanihan? Reno iya Oh. Reno bintik itu makanya di Jakarta juga kayak Mas Doni Heeh. itu Triple M ya Heeh. taunya Reno bintik Oh. bukan nanang bintik. Iya. Di Tikoro TV, Iya, di di Tikoro Tikoro TV, TV ya. nya, Ah. jujur ya. Siapa yang abi kenal, jeung anang can pernah apa ngaran asli. Ngaran aslina aya saha? buka di Tikoro TV. Buka. Nah, kalau nama aslinya itu Ratman Nurpalah Adam. Ratman Man Nurpalah Adam. Nah, jadi Tuh. Itu lanihan nanang, awas. Ini nih lanihan nanang. Dulu itu waktu kecil itu kan
Kalau dipotongnya. Lanian nanang di mana? Ieu imajinasi urang nu Cing, bicaranya. Sok sing gimana? Cing, coba. Ieu mah ada sapantar jeung Nining Maida. Oh, versi Sunda. lagina. Iya versi laki jadi nanang Maida. Bukan. Oh, lain. Dulu kan saya sering dengar itu kalau lagi apa nang kosim tuh lagi Nanang. Eta misalnya mana eta mah kuro. ngaji iya Kuro, kuro. bener. Saya itu ngikutin. Oh. Ikutin tuh kalau adannya Heeh. ngajinya tuh ngikutin nang kosim itu. Jadi Oh. lanihan Nanang, tetangga itu nanang kosim. berarti Kang Nanang bisa ngaji oke. Alhamdulillah sedikit-sedikit gitu walaupun Anjay. Sok ngaji. Sok ngaji oke. Cikuraha atuh. Alladzina yu'minuna inna anjalnahu. Halo, bener. Jadi Bal yang dulu isyanu mimma khaliqa mimma inda fiki ya ruju mimma ini syurbi wal taroib. artinya Sesungguhnya manusia itu memperhatikan dari apa manusia itu diciptakan. Sesungguhnya manusia diciptakan dari air yang memancar di antara tulang sumbi dan tulang rusuk. Cimani teh Itu kela lagu Roma Irama. Roma Irama. Tetes air hina. Bukan sekujur bangkai. Heeh. Lain kandas oke. Urang teh teh bieu teh kemaudian seni teh nama teng tong teng 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 tong teng teng itu. Kopi. Kopi hula. Oh, di Kopai. Dorong lain. Anak batuk. Oh, ari batuk. Ari sugan teh vokal teh tara batuk. Di kamari kera. Sugan teh vokal mah tara batuk. Gus. Kela balik deui ka dieu. Jadi hiji kela mangya kela. Nanang di nungaran oge hiji geus teu nyambung. Iya. Nya Ratman Nur Pala. Pala. Adam. Jadi Nanang geus teu nyambung. Iya. Nah, terus Lanian. binti klanian. Iya. Geus teu nyambung. Geus teu nyambung deui jeung musik. Tuh. Ya. Nah, betul nyala rambung. Ini nih. Naon deui naon. Ini Keluarkan senjata deui. Semua bener ieu mah. Semua bener naon ieu. nama asli saya nih. Allah bener. Ratman Dia mah Nur kurang Pala disut, ya kan, Adam 18 genep-genep. Tuh, Siapa? Ini. Siapa? Ini. 18 genep. 18 genep. Ayeuna seberapa tahun berarti? Berarti lamun 18 genep-genep teh ayeuna Ini. erek 58. Bukan. Seberapa? Ini dipermudah di Oh, di ngorakeun. ngorakeun. Aslina seberapa tahun seberapa? 11 Juni 61. Yang benar itu. Berarti geus 63. 3. Tilu. Sesalah kena putilu. Kena putilu masih kena mawakeun lagu Siskon. Asli nata eta dan kumaha ieu legend. Ku dibudidayakeun kieu mah ya. Aslina. Ku diberdayakeun maksudnya Aja dibudidayakeun. budidayakeun atuh jiga kajamur aja Ku diberdayakeun maksudnya. Aslina. Ya, Enggak Apa? sudah flora dan fauna sih. Carekan dulu atuh. Goblok. Ngarekan teh aing teh binatang. ya, tapi asli orang asli. Asli. Jadi benar ya Maya. Jadi lamun rock Garut. Heeh. Ya. Loba figur. Bener. Loba lah. Banyak Rock figur. Garut loba figur. Berarti Termasuk salah sajina Haji tadi. Jadi Terus iya Haji Kang tadi. Haji. Haji. Haji, Nah, Kang Haji. Kang Haji eta handapun Siapa salurun. salurun? Haji. Hah? Si Haji itu kan sekelas sama saya itu kalau Sekolah SMA SMP. iya SMA itu di Oh. Semam. Kalau dalam bidang band tuh si Haji itu tahun 90. Oh. Ari Kang Nanang mah tahun 81 saya Berarti orang- udah membentuk Kasup salah sahiji kebanggaan yang orangnya asli. ketika orang main Bener. ngiringi Ngiringi legendnya. Kang Nanang asli bener Bang Uya. Jeung Aji wae ngalaman orang. Apa Kasup asli? lagu naon cik Aji. Naon. Smoke on the water. Oh, Parpol. si Aji Haji Oh. bener eta smoke on the water. Asli bener eta mah. Ai geus gagajanganana hasta eta si Kang Haji teh. Lamun ieu mah saya ge sarua Perfect Stranger. Child in Time dulu. Child in Time. Pokoknya jeung Perfect Stranger lah didinya mah wah. Kang Nang pokoknya mah aurana teh keluar gitu. Nah, si Ocin telepon Ocin. Permana lah atuh Permana hapena. Ocin. Getarkeun heula atuh getarkeun heula. Bukan. Ini bukan
No. bukan telepon. Nah, kieu eta lah paling mana lah. Kerlep ulah tuh bahaya. Tong. Ih. Paling mana lah. Tah. Goblok si eta ngaganggu aja nya. Si Ocit. Ngajak Cid, ujab lain ngajak. angkat telepon heula. Telepon ku urang kagok. Ocit. Si Ocit teh orang mana? Suka saha eta? Ai Ocit mana? Orang Gusti Anjing asli. penting Balik deui. balik ke kanu musik karena serius ada kanu musik. Perkembangan musik zaman baru itu jeung zaman enak perbedaanna kumaha? Oh dulu mah kan Baheula. baheula mah Kumaha? saeutik atuh lah pemain musik teh atuh belang dibilang atuh. Heeh. Grace, Heeh. Bedlam, Alpador, Alphabet, terus Kalimanjaro tahun 90 berdirinya, awas Remopal itu. Lipstick Bedlam teh saha? termasuk Bedlam teh saha? Eta teh. Bedlam. Oh, personilna Bedlam. Bedlam itu Kang anu manajernya Pak Haji atau Piknik, Atau piknik bener. Pak Ade-nya. Pak Ade. Pak Ade masuknya pernah nya Iya, masuk Pak salah Ade sama pun Pak Ade-nya. pemain melodinya Benar, benar, almarhum benar, kalau nggak tahu nggak salah itu udah almarhum Pak Ade Heeh. Arlan tuh. Heeh. Tah ari festival mah zaman baheula ge aya gitu. Aya, Oh. Sebelum di Garut saya tuh festival di luar dulu saya mah terus Oh. ngambil nama itu membawa nama baik saya itu di luar Di luar. tingkat Jawa Bali tingkat Jabar, tingkat DKI Jabar, tingkat Jawa Bali itu di luar terus. Tahun 90 saya itu baru menginjak Balik di Garut. Di Garut ada festival saya ikuti. Ternyata saya juga juara. Wah gitu. Oh. Terus berarti dulu ke jeung Remopal. Remopal. Bali ge. Oh, anjing keren euy. Berarti yang Haji tadi Haji tadi pertama ente teh saha grup yang Haji tadi? enggak, Haji tadi belum punya grup. Oh, acan Haji tadi teh. Belum. Tapi kapan-kapan guys nya Pak Haji Ya, tadi wangunna Haji kali mah nya. Iya sih. Wajib eta mah. Wajib eta mah. TV mah. Pokona mah pokokna Tikoro TV kudu Nya sumping ke pokoknya namanya engke sering deui ilmu ya ieu jeung legend pisan berarti tahun 80 Kang Anang Bintik mulai menggeluti dunia musik berarti nya. Iya. Tak kadina-kadinakeun baru meureunnan aya festival zaman Mang Uyanya nu loba pisan nya. Ini zaman Abi di Julian Kuy eleh. Heeh. Ai baheula mah Logs Labor nya nu di ieu nya. Logs. Iya, Iya, Labor Logs kan bener kan? Labor. Logs Labor tuh tahun 90. 90 80. 90 ke sini. Oh. Logs Labor. Ya itu mah lebih ke zaman Abi sih. Oh gitu, bukan Mang Uya berarti nya Iya, mah. tahun 90 Jadi ke sini. Kaisar Kaisarnya nya. Iya, Kaisar, ROX, Glass Rock, terus Power Metal. Power Ya, Metal, Power Metal. Jambrul Kaisar kan, tuh. Heeh. Tahun 90 itu Kaisar tuh kan Wizkid, ayo Kaisar pecah. Heeh. Si Didik Ermas tahun 90 sama saya tuh. Waktu di Jakarta. Waktu di Jakarta teh. Iya. Tapi mantan vokalis nu kaduana sebelum saya teh nu pertama teh Kaisar teh nu samemehna teh Mas Dodi Esa bukan Dodi Sa. Si Pokoknya mah nu vokalis nu kaduana si Gary, si Om Gary. Sok sering tadi itu ya. Si Bara. Heeh. Tuh, si Bara itu. Nah, itu tahun 90 itu saya di belakang si Bara itu. Oh. Bersamaan sama Edane itu waktu masuk rekaman tuh sama Edane. Edane tahun 90. Iya, benar. Heeh. Itu Album mana di Edane Album mana mimiti? album yang pertama itu. Nu mana teh apa deui eta? Apa lagu Pancaroba. iya Pancaroba itu. Edane. Edane. Padahal saya mah apal Edane tahun 2000-an. Padahal eta Edane teh nya mah ya. Tuh. Ben hubulnya. Ben hubul. Edane itu pas pecahnya itu terakhir waktu kalau nggak salah ada Metallica Oh nya nu di Lebak Bulus. di Lebak Bulus. Tahun 82. Iya 92. Heeh. Saya itu masih di sana, masih di Jakarta. Edane dan 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 Ekilamuk. Ekel yang oh iya, eta teh. Oh, singkatan. singkatan. Telepat mah gitu. Iya, memang Satrang Abi betul. mah eta. Heeh. Kan vokalnya Ekilamuk. Iya, Iya, benar. dulu kalau sekarang
TNT itu Jadian teman. Jadian Kan teman. Teh lice Bang Onang tadi ya teh lice. Jadi ready rocker eta mah. Jadi dorong lah. bener. Dorong lah. Partnerna Kang Nanang Bintik teh jeung teh lice nya. Teh lice. Licenya, heeh. Tah baheula mah bedana baheula jeung ayeuna cek abdi tapi nya anu masih kene praktisi seni abdi. Betul. Masih kene tina musik-musik anu keras gitu. Anu sada lulus anu ieu mah. Oh ieu teh. Oh, anjing garewekan teh lulus. Lulus anu mah. Anjir gelo. Aya baheula mah sok di papai Halloween. Heeh. Parpol. Wah, keras. Anu mah berubah. Oh, Judika. Kamu segalanya. Dari dulu itu masih muda. Mengikuti zaman. Iya. Ya, berarti mengikuti zaman. Kan Judika itu tahun 90. Berarti Kayak saya mengikuti. Kang Nang, ari nge-scream osok teu ngagerewek wae. Siga thrash metal, nu kari itu happy metal, lagu nu kari itu masuk oge. Pernah gitu maksudnya pernah gitu. Cuman kan karakter si Kang Nanang Bintik itu ku musisi Garut makan khas. Ya, seorang melengking nata ya. Melengking nata hampir rata-rata anu hayang diajar melengking kayak si itu Nanang Overdosis. Dulu kan melengking. Coba bawain tuh. Thrash metal kayak gitu ya. Dia ngegluti thrash metal. Alhamdulillah. Ya, berhasil ada. Ya, saya juga enggak susah sih lagu kayak gitu. Memang geliat keraina Garut lah, hampir mirip dari ke Bandung. Ya, jadi musik rock cadas kebanyakan ayeuna musisi Garut ramena di dinya ayeuna kan nya. Hampir setiap event saya Mang Uya setiap kali aya event pasti didominasi ku musik-musik nukari itu nya ayeuna. Da sebetulnya mah banyak. Contoh lah kemarin anyar kene POB. Ya, kan kemarin main di Inggris. Iya. Sebelumnya di Jerman kan manehanan asli Garut eta POB teh gitu kan. Ya jelas sama mungkinnya. Masalah pembibitan mah mau musik rock mau musik metal juga sama. Benar. Ku kondisi ayeuna mah susah. Betul. Cuman pembibitan sebelum Covid, betul, masa pandemi, pembibitan di underground lebih benar. Asli. Nah, jeung sebetulnya mah keur ayeuna nya henteu hese nya media babari. Sok ayeuna mah. Nya media babari. Musik baheula jeung ayeuna gitu nya. Baheula jeung ayeuna eta. Ngulik baheula makan masih kene kieu teh. Kaset pita. Ya, ini buat para musisi. Antara aliran itu jangan dibeda-bedain, bersatu. Saya pingin itu bersatu. Nah, underground, hard rock, happy metal itu bersatu. Setuju. Jangan karena sekarang iya mah musik rock, iya mah metal. Benar. Tapi Mang Uya pas eta pernah nya urang ngayakeun naon bahasa Mang Uya mun teu salah mah. Timimiti Kang Bintik, timimiti pop, rock, hardcore, death metal. Aya. Nah, itu yang saya pinginkan itu di situ. Bahkan lintas generasinya kita teh. Nya mun teu salah mah nya Mang Uya teh. Soalnya jadi saya kayak inspirasi ya. Saya pernah dibawa ke hiji tempat musik lah nya. Dirinya teh aya band. Terus aya solo vokal, DJ. Satu event itu bisa 3 genre ya. Iya. 3 genre. Iya. Hiji band, hiji di diskotik ya, hiji deui penyanyi solo. Ternyata ketika abi nontonnya ieu kajejer nonton ku anu resep band, joget band. Ketika DJ lumayan, nu resep DJ karep, pemain band mundur. Tah, maksudnya emang seperti itu. Jadi nyai mah mungkin sakayangnya kayak abi ya. Jadi mun bisa mah ulah diwilah-wilah. Iya. Metal, benar. Pop. Soalnya punya telinga masing-masing, telinga sendiri-sendiri. Betul. Jadi cekasarna mah ulah panatikan. Iya, tong bauan. Memang kayak thrash metal ya, kalau hardcore itu kan sama musisi. Jadi harus ada wadahnya itu tuh bersatu sama musisi rock. Iya, wadah mah ya. Musisi rock sama itu. Kurang wadahan kan ieu sama tuh. PPT ya. Naon atuh kieu teh?
naon gitu. Teuing naon. Nah, Kela. Pukul lain naon. Pukul lain naon ieu. Itu biti bener kan? Lain. Naon? sok Naon? naon. Nah, nyiru. Nyiru. Pasti. Kan Entong. Jadi hirup teh kudu siga nyiru. Nah, Kudu ngahiji. kan hiji Nah, ngawadah. ngawadah. Salah kan kali. para di wadah mah nyiru wae atuh MRG wadah. Heeh, makanya ulah siga nyiru, kudu siga MR gitu kan bisa wae gitu. Tapi bener, cigano tadi Mang Uya sebenarnya Mang Uya kainspirasian. Di mun teu salah mah Soundfest. Soundfest itu sebuah naon namanya? IO, wadah eta oge bener. Kasih Dahria. Baheula di Soundfest we terus Gigi, terus aya Dance Squad di satu panggung kan dalam satu momen bener ta eta. Terus DJ-na aya memang harus siga gitu, tapi jadi si pengunjung teh minimal tidak satu warna. bener. Soalnya sebutkan lahnya Heeh. saya ulin yang Mang Kapab Heeh. Bang Lipo lantai Heeh. 11 Heeh. ini kalur nah gitu jadi aya penikmat band Heeh. ketika band main ya Heeh. joget biasa Heeh. band beres DJ no Hah? DJ no joget Emang tapi bener. si band Heeh. mendengarkan syukur mendengarkan silakan pulang Itu mah karep kan jadi ya. minimal jadi wilah-wilah Bener, ya jadi Iya. tong bauan lah intinya mah gitu, tong bauannya Ya, tong masing-masing lah. tong masing-masing lah. Tapi insya Allah lah, Mang Uya uang garam ke Mang Nah, Uya bikin event ke Mang Uya, tinggal ke jadi ke di Garut orang bikin sebuah event anu di satu panggung di dalam panggung eta acarana berbagai macam genre. Jadinya dari mulai dangdut, ke orang garapnya, Iya. terus DJ, rock, pop, terus single. Iya. Mukari itu uang garap Song, eta. iya. Caranya kan di Garutnya juga gitu Iya. kan? tapi ya Hah? iya buktina Hah? iya kasaksian rupanan sorangan kieu guru Heeh. guru vokal ya teh Percaya Mang Uya, mah asli. Makanya tadi Baheula kan teh aya festival pop singer heeh. Coba. di ting KNPI ting di mana? KNPI. KNPI. KNPI di mana? Latihanana. Heeh. Ku ieu digarap kabeh. Anjir. Aslina. Saksina ieu mah. Tahun seberapa eta berarti? Baheula. Eta Eh, nama coba. abdi ge. Wah, pokoknya lah Sapan pokoknya. aya. 2000 Oh, sabar pun enggak tuh. 80-an. 80-an. Oh. Saya bener makanya tadi gitu saya percaya sih kalau misalkan si Kang Nanang bintik ieu sebagai mentor dina vokal teh. Tapi percaya karena naon? Hampir semua vokalis-vokalis termasuk anak muda dia wae menganggap legend dan menganggap guru. Nah, ayeuna mah berarti kajawab ya. Heeh. Kajawab teh panai pertanyaan ya nya. Heeh. Ketika Kang Anang ya, Heeh. ikut mau aku lagu Sisgon Ya. dengan suara tinggina. Heeh. Eta mah beberapa musisi Heeh. kabayang suara ieu, suara kieu lalu Heeh. dipake adan. Ah, Kabayar nama jawabanana. Heeh, bener. Sing Bahwa- goreng favoritna Nanang Anang kosim. ternyata Rotal kan gitu. Berarti kabayang, berarti kabayang. aya nama. Adana ge gagah. Agak kan mun masalah hiji anu adan mah teh dieu, anu biasa Iya, mah. iya. Cuman berarti kan teh kabayang gitu. Ari keur nyanyi teh kumaha gayana tuh? Hah? Gaya keur nyanyi teh kumaha gayana? Nyekel vokal teh kumaha kieu? Iya lah. Keadaan kumaha? Kadang Kadang aku bingung lagi kieu tuh. Iya, anggar sama. Henteu kieu. Allah. Iya. keadaan. Lah gua ayeuna keadaan. Ya tapi Gampar lo. ya tapi minimal kabayar kajawab lah. Bener. Tapi eta Nanang kiat-kiatna sora saya ge hayang siga kitu sora hayang wow juga kitu. Ya lah. Kumaha Aya eta? beja, ieu mah aya beja. Ah. Tuluy gendenya. Ah, bener. Cing. Cenah mah Kang Nanang bintik mah lamun rek nyanyi teh sok ngagayam cikur. Oh. Cenah Bener. baheulana teh. Bener teh. Memang bener itu bukan cikur tapinya Naon? bawang merah, Bawang beureum. bawang berem, Lejeun bawang berem. bawang beureum ngolah ka di kitu. Atah Di atas. Kata curiga sadar Langsung sate di- eta mah. Bener. Lainnya lamun misalkan Haneut tapi lamun ku cikur sisi ka sebelah kan. Nah, emang betul nanang cikur gitu nya. Nanang sebelah. tapi asli baheula kan Heeh, seperti itu kan kadang-kadang anu cikur cenanya. Jadi treatment nanti ku makanan mah ku bawang beureum gitu. Cing mau cobaan nah penasaran. itu kayak apa nasi, bukan nasi itu Naon teh? Ketan. ketan, Heeh. ketan Tapi kan lain bulat ketan mah. bulat, di bulat bulat Heeh. dari sore itu disimpan sampai ke pagi. Terus
Para Telan. penuncing. Oh, suka para penuncing. Dari yang kecil sampai ke besar segini. Oh, Ini udah buat tenggorokan. Cilaka. Kumaha mun esen kumaha napas mana sehari. lainnya kenapa kakak ieu naon sebutna kesel Justru itu kan untuk keur ngalancarkeun. satu membersihkan lendir-lendir. Oh. Nah. Lah justru Nah. ya anu tukang adan jeung urota mah Digurah. kadang digurah. Digurah ikan mana pernah Pernah digurah kan? Bukannya pengalaman pernah digurah, saya itu tukang gurah. Siapa yang mau digurah silakan saya. Sok atuh saya pangagurahkeun. Siap. Heeh. Aslina eta? Iya. Oh, pantesan atuh ari Bener, gitu mah. Asli bener ya. Iya. Kada lain heureuy ya. Ngagurah ke Nah, pikir-pikir cilaka. Pikir-pikir ieu nya. Segala kacamah. kayak itu. Iya. Dicing lah absen lah. Sekarang. Kela absen Absen lah. Murotal, Hmm. Nanang Bintik, Jadi nanang Enan Kasim. Ratma Nurpalah Adam. Ratmah Nurpalah Adam jadi Nanang, dina Murotal. Bintik dinu tenis Tenis meja. Pernah saya nya observasi sama meh ieu tanya saya ge nanya ke tinju wae ge pernah digarang. Iya. Bener teh? Iya, memang. Tuh segala bisa. Fisiknya itu dari tinju. Nah, aduh lagi kudu tinju Fisik sagala da teu nyambung da tinju mah teh Fisik sudah lari ge. ge bisa. Fisik tinju, Heeh. fisik voli, fisik sepak bola, tenis meja, Kayak punten. satu. Puntennya ieu punten nya. Dengan tinggi sagede kieu kanu poli ari nyemesna kumaha? Bagian Itu tosar kan. tosar. Oh, Tosar. tosar. Aya poli pan tosar. Heeh. Libero. Libero. Dulu kan saya poli itu sampai segini Leho. loncatnya muncul ke sini. Leho. Sudah tengah gadol anjing. Leo langsung. Assalamualaikum. Halo, Akbar. Segala Net, digarang. net segitu jago nggak gajong. Sakieu nya kieu. Lain Lain ngagajal nggak kakak ke dia ngomong. putih itu agung. Aduh ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya kan. Makana tekarti gitu kan ya lain body shaming gitu nya kan dengan tinggi sakieu main poli oh jadi libero berarti nya tosar berarti nya poli main bal pingpong tinju tukang gurah Tukang gurah. naon di siga anu selain geus beres tidinya Bang Murek jeung mancing mancing keributan mancing galatama tuh kayak ikan tuh. nyalauk ngagala Orang ya dongeng masalah mancing. kumaha Buka upan ada tuh. Ya. Hah? Racikan mau udah ada di saya. ya Racikan anak-anak wahnya kumaha kejadian anak. Pas begitu dia ujian upan, selum seberapa menit. Nah, saya masuk mancing teh upan teh ke lauk garung. Ya, lain paling seberapa menit paling biasa seberapa menit teh ancelom upan kan geus apa anjing eta seberapa menit. arahna ka mana ieu cuma ya Kumaha lauk nah tuh si Saya Mangku mau ya aya Ya, musuh poe Minggu, lauk nyamperkeun ka imah. poe Sabtu heeh tidak lauk terutama lauk Lain, Kang, iraha bari musuh ceuk gitu. Di sono. kaet tukang mancing eta mah. anjing goblok nah iya legend kayak gitu Legend asli, sekali Terus segala. berusaha di garapnya berarti ku olahraga berarti nya olahraga. oh Bahkan kan komunitas adu layangan juga ada. aduh layangan ari Oh, nah, Sianto Yanto Yanto mana mana? Sianto, Ya, si Pak S. Goodbless ya, yang Goodbless. mana? si Godres Orang nyebut yang good bless. Teu cocok. Cocok, cocok. Yanto Japrok ayeuna Ya, butuhin pemain bass. Oh, saya Yanto, teh. Tapi hayang kukutil leari. Cerita gini lah. cerita Pemain bass eta kukutil jadi inget. jadi kumaha eta teh ieu tas bakaya tong buang Oh, sampah ada pengulang pan pakai kelabereknya. Oh. Kieu. heeh Hari Mau di slap, Oh, di di slap. pemain bass anak-anak. Pemain bass dia mah kukutil dia. Jika di slap padahal mah kutil.
Ku tilang geus eueuh mah. Geus sana. Ngeusan. Main bahasa anjing micen kutil anjing di dia. Aduh. Saha eta teh? Cacakan perang ada gitu teh yang suri. Saya itu si Aming. Aming teh saha Aming teh? Almarhum Ya, kene. kemarin. Almarhum Dulu tuh sebelum Remopa itu Sky The Ink. Sky the Ink. Jadi grup Kasa Inget gitu. Grup Kasa Inget Sky The memang aliran Skaidar mana? Sky The Ink Skaider. Oh, bahasa gaul. Bahasa gaul. Jadi gaul zaman Sky barat The mah teh Ink. sih. Jadi Kasa Inget gitu. Heeh. Grup Kasa Inget. Tapi bener anu ngabedakeun zaman ana jeung zaman baheula tina bahasa. Heeh. Bahasa gaulnya. Iya. Bener. Oh, nya bener. Aya Kayak Una. naon Una? Kan maneh. Oh. Kalau si Urinya pemain melodi, si Uri mata disebut Uri teh. Ka Uri kan ka urang teh. Uri teh urang. Una maneh. Una maneh. Uri urang. Jadi si Ate biasa Uri lah kita Uri teh ieu teh kita saha Uri mana? Kita di Semong Palu ayeuna. Melayu. Oh, kamari main di pas di Tebuk Uji. Si Uri teh mentak Berarti- disebut Uri teh Urang. gitu. Karena mah urang. Berarti karena lain Uri. Sangat Lain. sih Tatang. Tatang. Hari ku Uri. Aya Anjay. deui kan aya. Udar kopi bukan itu nya. Oh, teh. Bahasa nama. Naon dar kopi? Tapi urang mah bahasa anu lain lalu sama lamreta. Ya. Urang mah justru sebentar itu urang mah. Ai batur mah udah kopi. Siapa asli? Ai urang mah udah kerkop. Urang kerkop kan. Berel apa berel tuh? gitu. Berel apa tuh? Bener. Heeh, apa berel tuh? Padahal teh bahasa naon sih kita. Berel tuh singkatan. Apa tuh? Tuh. Bencong rel. Oh, coba si iyo. Lamreta. Si iyo, Ambreta. Berel Ambreta. Anjing. Asli benar kita salah sahiji nya. Budak ayeuna mah kadang-kadang bahasana teh beda. Bahasa gaulnya yang zaman barat. Bener zaman barat. Ya. Kadang kan ada ayeuna mah dicampur-campur jeung Inggris. Well, cenah well. Jaksel kan Iya. Jaksel gitu kan. Beda jeung baheula. udah sedek yoge nama. Well, Ambitik. Well. Well metal. Astagfirullahaladzim. Udah. Aduh. SD atau kelas 1. Heeh. Kelas 1 budak. Heeh. Ambitik naon? Well. Di dialek ini kena motor teh. Well, astagfirullah. Carekan lah itu tuh. Oh, itu eta mah bahasa Inggris. kan Pak, ya menjadikan kumaha. Carekan kumaha? Carekan tuh kumaha? Eta mau di halus berarti nanti gaul. Paling kan musik aja gua musik. Lah, saangkatan Mang Widik mah ayeuna we nu eksis keneh. Haji tadi makan sana pun, berarti nya si Kang Haji sebabadan berarti. Apa? Oh sana pun. Tina musik mah. Oh, bukan di mana Umur. seangkatan umur, di masa angkatan masih eksis gitu. Si Haji, Heeh. Dubling, Heeh. Oh ratak, ratak. Dublingnya Heeh. Terus tinggal dua. Dua? Sebenarnya mah kalau legend mah 2. Saya sama Dubling. oh, nu sesana mah sahakanapun nama masih di bawahna berarti nya. Oh. Tapi asli benar. Muji orang mana nang. Kayak Haji Yansting tuh kan dulu kan bawain itu dulunya grup Noxis Heeh. aliran Pernah Duren. Pernah dengar. Kira-kira Duren. teh kumaha maksudnya? Duren grup Duren tuh ada kan. Nu mah namanya Duran-duran. Duran. Duran. Heeh. Bahasa Sunda mah Duran. Oh, English ya dirinya gitu ya. Inggris, Duren. The British. Lain Ya dangekeun lamun bahasa Inggris, mun bahasa Inggris duren-duren, mun bahasa Sunda duran-duran. Salah, bahasa Sunda mah kadu-kadu. bisa kadu-kadu. Ya sekali heurina dari kolot anjing. Masih legend tuh. Ian Sting. Nah cuman break lah mana. Oh berilah berarti. Break. Tapi enggak sakapunnya pernah satu momen harita mun teu salah mah Garut Rock Party mun teu salahnya di Muntaras Cafe. Harita musisi senior di ieu teh. Termasuk Kang Aji aya. Kang Binti, Kang Aji harita aya. Harita main. Bener orang salah saya juga kebanggaan ya, orang pribadi. Asli. Main jeung Haji Tedi, main jeung Kang Anang Binti, main jeung si Aji. Sayang saya mun ya asli. Jadi impian ti keur leutik nya baheula mah ieu contohna jeung ieu lah sayanya si Mang Uya.
saya segede kieu ningali anjing resep ngabasanana main gitu kayak inspirasian hayang gitu da baheula kan main bahasa ge sarua ngan teu kuku tilungkul saya mah jadi kuku curug gitu. Perjalanan memang kayak kayak anak-anak yang sekarang ya. Iman Roro, terus si Manciat, Iyang, terus Tan Api, Tony Ribok pernah di rumah itu bareng gitu. Kelas masih SMP itu suka kumpul di rumah. Abi mah di dieu baheula keur zaman Pauhim. Pauhim mah. Jadi ngariung latihan di studio didinya termasuk harita dilatih Mang Uya ku angkatan Mang Uya ya. Ku si Irham, Ramudina Dram, terus almarhum Aris, terus Acun. Aya di dieu sama juga berarti lamun di lemur Kang Binting mah Kang Binting nu ayeuna nya. Teu bener saya ku angkatan si Kang Uya saya mah dulu di jadi baheula mah generasi teh terus bertambah. Terus ayeuna rada stuck tah ayeuna. Kadang saya ge eta PR kabeh tah. Bener. Bener. Kayak Iyang, Iwan Ciak, Iman Roro, Api, terus si Tony. Dulu itu baheula tina sepak bola mini. Yang sepak bola mini. Kan dulu kan ada PS Remopal. Saya itu memang jadi Remopal teh lianti ngagarap band bal oge. Sepak bola juga. Keren bener. Jadi tapi bener strategi Mang Uya eta teh. Bener strategi nasi Kang Bintik kumaha carana ngarah aya bibit-bibit unggul arah suka klub main bal. Remopal ngagarap klub main bal. Jadi kebawakeun. Jadi ieu misalkan jadi pelatih teh ngagerewek kita jang. Serang gitu bener. Bener. Offside. Tapi benar. Tapi baik deui nya. Baik ke Kang Nanang. Lain muji. Lain muji. Kan bae rek muji ge atuh. Udah ngaledek guys kumasia. Kan harus cari kan gitu. Dari bahasan so. Di bahasan nyawa aing eta. Anjing. Jadi benar. Mun eueuh bahas kumaha benar. Tapi asli eta. Cuman saapal abi justru karakter vokal teh asa garang ayeuna jeung baheula. Jeung baheula. Jadi ada lemas nu baheula mah nya. Baheula mah. Heeh. Ngeunah. Tapi ayeuna mah asa rada serakan. Asli bener eta. Asli. Da memang abi ge salah satu budak anu mengikuti perkembangan Kang Nanang. Contohan setiknya. Setik. Karena dia artis. Aduh. Emang ini emang gitar. Kuma. Lagu Share in Time 9 sampai 9 oktav. Asli nah. Bener. Pas lagu yuk. Jadi karakternya keluar. Bener. Pokoknya mah si Kang Nanang mah lamun geus mau parpol cek saya anjing yang Jelena Garut. Asli bener. Kemanya karena non henteu babari sih bawakeun lagu parpol teh gitu. Bukan hanya ke vokalnya anu ya. Semua ieu. Tapi baik deui. Ayeuna berubahnya. Iya mah teh aja. Kumaha da ieu mah disebut mamatahan ka kolot. Jadi masalahnya benar-benar punya gitu. Benar. Lamun bisa mah da dikurangan lagu-lagu teh teuing. Sesuai yang umur lah. Iya. Bisa punya kamprong. Terus kita pindah ampruna ka dia. Gitu. Asli. Tapi benar ya. Ini bisa New tapi obrolan si Mang Uya. Aya paribasa kieu. Elmu mah teu kudu dinu kolot wae. Iya. Nya. Bahkan ti budak sahanapeun, ti budak bolon, nepi ka budak anu cek paribasana ololeh oge bisa mere ilmu gitu. Da ilmu mah teu kudu wae meunang anu sakolana luhur atawa anu sakolana naon geus gelarna profesor doktor nu ngaranna ilmu mah teu ningali umur. Erek di budak Nora, erek nu sababada dan nu kolot. Sama gitu. Bener eta bahasa eta teh si Mang Uya eta. Yang gitu kebanyakan sekarang ya. Nyanyi halus. Kan? Aku bisa nyanyi hungkul. Iya beda. Iya Bang. Iya itu. Iya nu rada beda. Kumaha?
lamun ieu nyanyi Hah? ieu beda ieu nya ketika Kang Nanang di dieu jeung nya kalemik jeung di panggung Oh, benar. Eta. Aurana nya. aurana beda. Aurana bener. Kan rahasiana naon eta? Aura kasih Aura kasih we. Nanya ke misalnya Asli, nah, rahasia eta ieu mah sepanjang abinya kan minang ieu nya Hah? briefing-an latihan Hah? gitu tapi pas begitu main Bener. bet asal lain bintik ieu nyanyi teh Asli. Jeung jagona teh eta ya. Ieu na nyokotan ieu saweran. Raja Sawer. Raja Sawer ieu teh Asli. ora. Teu Alhamdulillah. saha. Jadi seolah-olah kahipnotis. Ya. Jadi Nah, itu. batur mah menikmati ieu mah lain kahipnotisna teh bari kieu teh. Nah gitu. Asli. Iya, memang Gitu teh gitu. boga eta Nah, harus semua penyanyi itu harus punya aura nayangan duit. aura hipnotis sih atau syukur nyanyi hungkul main gitu di luhur gitu tapi Bener. tidak menghasilkan harus Benar. menghasilkan Heeh. khususnya khusus vokal gitu Vokalis. kumaha carana Bener. Jadi enak nyanyi syukur di luhur mah ya syukur nyanyi hungkul Heeh. karismatiknya teh bener-bener. Keluar. Ujung eta deui ketika nyanyi Hah? keuna ieu hati teh. Asli. Jadi jeung perasaan teh bener-bener jeung perasaan. Kasentuh bener. Jadi cek saya ge Asli nah, mata ketika buating penonton teh sarua dinya tengah hati. Dia nyanyi naon dan cetek gitu nya kan. Dan memang kan menikmati. memang tapi iya nang teh memang kan Kabawa suasana. request lagu kan pasti Heeh. lagu ini pasti anu requestnya minta lagu eta Heeh. we pasti Asli. jadi mun di urang mah Mancala Putra Mancala Putri. Benar. Asli. Mancala Putra Mancala Putri ya mah. Heeh. Jadi ketika kieu ye nya Heeh. banyol heureuy ketika di panggung mah sorry lain. Asli. Dan saya oge didinya respect saya Asli. benar asli respect padahal langsung saya Nya tenggoraning nu nonton abi wae nu ngiringi misalkan ngabasannya. Hah? Asal lain bintik kieu nyanyi. Anjing. Aslina Heeh. beda gitu. Boga Jadi gitu hunggul. ka pemain oge semangat. Heeh. Ka pemain oge. Jeung ciri khasna teh topi ieu. Mana? Iya topi ieu ciri khasna. Lain ciri khas panutup eta mah. Si buka tuh deadline kan itu nama. penutup iya Nah, itu gabung ke grup Nah. deadline mah tuh. nah kan iya teh ngurudul rambut teh tahun 90 terakhir tuh raksasa Good Bless Heeh. di Jakarta Namun hubungan anak rambut jeung good bless. itu kan ku babaturan ku si Igun tadi langsung di chat forum Di warna. Bodas. Di warna Cat warna. Oh. rambut kalau sakieu panjang tuh bergondrong panjang Heeh. nah itu pas habis Main. main Heeh. pulang jam 3 ramas murudul langsung Kira di warna anak kunaon? kan kucet naon eta pokokna mah Aduh, beureum suapian. bodas biru Ku apian we di chat na eta. sanes teuing naon pokokna mah beureum bodas biru Heeh. nah pas balik anjis murudul saya tak ka salon salon Bono almarhum Heeh. sok urang kerimat di kitu kieu oge teu jadi Oh. hayang saya teh lah Oh, jadi memang si- ieu mahkota Naon disebut teh rontok gara-gara di warnaan dulu nya make Cocok pikok. berarti. dah Cocok. memang Cocok. keluarga dari ti Aki ka Uyut oge ka Heeh. Incu Eueuh. eueuh nu kieu Oh, Hewan berarti nusuk. nya tuh sampai ka kieu atuh aduh jadi juga jidan. jidan pemain sepak bola teh beda jeung saya teh Lain maksudnya model buukna gitu. Berarti baheula mah Kang Anang teh oh jabrik. jabrik sakieu Sok. Teu kabayang. Sok. Teu ngabayangkeun. Nangtung lah, Kang punten nanti. Sok. Jabrik kebayang teh. Heeh, aslina euy. Keur Agak. baheula mah lainna bakal teh siga Eddie Van Halen. bukan Saha tuh? emisir dulu kan Loh. namun di itu di Ya. Cildug mah Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Geus-geus anjing. Tapi asli ya. Heeh. Apa lagu cinta kita? Cinta kita nu mana? Oh, emisir Masih oge. emisir. Heeh. Jeung Teh Lince. net kita alien. Oh, Teh Alin, Teh Alin. Bu Haji. Heeh. Si Raja ya mah. ditinggal Ditinggali ieu mah. Kan hanya teh mainan
Lagi teh. Eta duitna. Oh. Asli. Geus moakeun lagu eta. Anjing ieu acara daun goblok. Nah, pokoknya Asli Teh Alin ya salah satu hiji vokal Lady Locker oge eta si Teh Alin nya Lady Locker oge cocok jeung ieu teh ya nya es pisan ya emisage tadi koropek ya emisage Alek ngaranna Alek Oh si Alek iya si Alek cuing. corongnya lama balik. nah gitu. Jadi sahabat Tikolo TV memang teh terkait masalah musik, perkembangan musik di Kabupaten Garut khususnya sebenarnya enak diakui oge. Saya pernah ngobrol waktu itu Kang Nanangnya di salah satu forum musik oge. Orang lainnya Agung Helfrog, Burger King, dia mengakui bahwa musisi-musisi Garut memang halus brilian. Cuman ya tinggal hayu saiket saparigelan gitu. Hayu babarengan gotong royong. Jadi ulah aya istilah muncul hiji betot ku sararea. Kuduna mah muncul hiji dorong ku sararea. Da pasti jika nu di luar lah kan nu di luar mah hiji band naik ya, geus naik di luhur teh. Manehna teh lain di botot sinanga geus lain. Nu di luhur ngajak kan di handap. Hayu teh urang geus di luhur teh. Tak kieu makena teh. Tah makana nya PR orang bersama menguliah PR besar orang oge di dia merenang ayeuna ya generasi Gen Z merenang orang-orang mah generasi penerus makanya memang saya bahasa ayeuna nu erek digarap jeung Simbang Uya ieu salah sajina naon ngaranna teh urang teh mulai merasa punten nya rada jenuh rada bosen ningali kok musisi teh eta deui Nah, hayang bibit-bibit unggul nu ngaranna minimal anu ciga POB teh di Garut teh da loba iya. gitu barudak ngora teh kan musik teh loba Tinggal hanya naon. mediana eueuh gitu tempatna eueuh Tinggal gitu. milik. POB itu miliknya gede. Bener nya minimal kan Garut geus sohor ayeuna bahwa bukan hanya Bandung pusatna rocker bukan hanya Solo pusatna rocker tapi ternyata ada hiji kabupaten di Jawa Barat yang menghasilkan rocker gagah. Jadi lamun kasar nama istilah nama kieu POB ayeuna ka luar negerinya jadikan sampul. Betul. Suruh orang lain teh buka sampul itu bahwa di dalam buku itu masih banyak kata-kata yang indah. Anjing ada kata-kata Eta kata-kata Aslinya, mutiara kata-kata. lah. Halus. Jadi pas begitu sampul buku dibuka teh masih banyak. Eta PR orang bersama khususnya merenanya ya kita mah tinggal babarenganana gitu. Jadi ulalah aya istilah pajangkung nyangkung banera gitu. Terus lain makanya bener cuma si Kang Bintik tadi bahwa urang sebagai musisi hiji ulah bawa nu kaduana sok babarengan ulah ningali aing mah death metal, aing mah rock, aing mah pop, aing mah DJ. Hiji ngahiji da musik mah sarua gitu kan ya. Itu nu ngabedakeun meureunan distorsi jeung clean. Jadi kasihan tuh sama kayak lagu-lagu aliran-aliran death metalnya. Pasti cemburu sosial sih. Saya sering pegang hati itu. Kumaha urang teh saya teh hayang tuh anjikeun teh. Makana gitu teh. Salah satunya saya gitu ketika event saya ngayakeun event gitu nya. Saya tertutup buat rock itu. Pasti we maupun itu judulna temana Garut Vina Metal misalkan tetep aya metal. Ya. Jadi justru yang ya kieu abi mah kieu nya da lalaki. Jeung resep kana musik teh nya. Lamun jelema geus kana resep kana musik nya. Ulah bauan. Dangdut ngalaman. Asli benar. Dangdut ngalaman pemain pas dangdut bener asli. Pernah ningali di nu hajatan anjing ngabasan bener asli eta teh. Bener. Tapi asli ya Mbak ya. Asli. Lain Alek. Dangdut. Di Geni Elang. Festival dangdut baheula pernah. Anjing. Keroncong. Di mana waktu festival dangdut? Coba. Eta pokoknya mah ketua pamina teh masih keneh panting we. Oh iya. Ketua DKG Kang Anting itu. Nah, terus Sunda almarhum Pak Sepunyil eta guru urang euy. Asep Punyil terang. Tapi sama pernah Mawar. Mawar. Benar. Pak Sepunyil eta multi talent bener. Bener segala bisa eta mah. Mimiti goong, kacapi, biola, gitar, mungkin segala rupa bisa. Iya. Memang udah jeung saya tuh Sepunyil. Tradisional ngajakan. Hijina emang dulu. Dulu ge abi teh mah jeung almarhumnya teh geus nganturkeun teh selapat. Tah jeung almarhum teh pernah
dulu mah aya festival musik kolaborasi. Non. Pernah ikutan tapi ge sama. Sundaan jadi hayu. Iya. Nya ada lamun di black mah di dia rock sama BG. Tapi iya. kan nu tadi teh ulah bauan. Sama ngalaman dangdut mah teu bisa mainkeun mah menyanyi masih kena bisa gitu dangdut mah. Dan saya menikmati musik. Iya. Semua musik saya nikmati ayeuna gitu. Da tong bauan teh bener tadi apaan tujuannya namanya urang nggak mau mulai lah istilah nama gitu. Kayak dangdut kan dangdut yang anu sebenarnya gitu nu sabenerna eta suara dangdut. Heeh. Suara Melayu gitu ya. Heeh. Bukan Roma. Saha tuh? Mansur. Oh, Mansur S. Itu bener-bener itu kentom Dangdut. Heeh. cengkok-cengkoknya. Heeh. Tapi kata sih, katanya. Heeh. Justru Rhoma Irama mah rock dangdut tuh. Rock dangdut. Oh, tapi Dari kan baunya Purple kan itu. oh, dari benar Purple. benar hampir mirip tadinya kan. Iya. Inspirasi Haji Rhoma Irama memang Purple, hampir mirip. Itu kan Sit and Time Rhoma Irama. iya. Bener. Anu dinu film ieu Di mana-mana. Rhoma Irama. Nafsu manusia menyegarkan gerakan dia. bener hampir mirip benernya. Wow. Ini kan Cel and Time guys siga lagu naon eta teh? Baheula teh Coba. lagu Rhoma Irama teh filmna teh filmna teh kira nginget filmna Lagu Rhoma Irama anu Sit and Time. anu Tirit eta kan heeh mengapa kau suka membukakan aib sesama. Eta teh naon teh gitu. nya Awas lain filmna urang awas mah. lagu Oh, ya. hibah aya. Lain nu gibah. Anu saya pamajikan ayeuna saya kan Ani Ulah maka vokal atuh kita heula. Ani tetreng. Udah. Kala nginget film ieu anu baheula gelut geuning oh si Oma teh leungeunna teh dipek ngomong ya film naon eta teh baheula lain pemuda-pemuda gitu disebut filmna teh Sumpah pemuda. lain Perjuangan. lain eta naon ada teh darah muda anjir Nah, ngomong darah muda. Iya darah muda wae. asli Kira musik mah panjang umur. Jeung bener awet kolot. awet 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 orang. orang Jadi palas ka kita. gila kiat-kiatna supaya hayang awet orang kumaha Kan segala pakai ku doa. heeh Aya doa. oh ayo doana wa-akeun ke doa Hayang awet muda, hayang sehat. heeh Tah hiji urangnya amun hayang sehat, heeh kabaturan kasaha, Heeh. ka kolot, ka dulur, Heeh. kabaturan kudu bisa ngadoakeun. Sing sehat, sing selamat, sing panjang umur. Eta anu Lamun bener kita. intina mah ulah sulit hate Tah, anjir amun aya sulit model sulit ate kitu nya Heeh. urang geus. Pasti katinggali teh kelung ieu teh. anjir benar tong sulit hate Mata anjing, tik guys. batur dik cenah dia mah asa awet muda tuh tinggalin. Tapi bener maunya Ah. asli Iya, abi tadi ngomong Heeh. pernah tinggal latih Heeh. yang vokalis Heeh. baheula teh asa kieu. Ayeuna Ayeuna kieu kieu. keneh. Jeung anu Eta geus seuri si gerel atuh apa dipuji. si Dipuji seurina halus. Beuti ka Rhoma Irama. gerel bener. Tuh. Naon? Si Ocit deui, Ocit dah. Oh lain. Janin Tuh. bintik ieu mah. Iya tuh. Heeh. Doa supaya selalu sehat. Ya. Asli bener. Heeh. Di baheula kirim ke dan ieu. Baheula tahun 80 perasaan teh asa kieu. ayeuna kieu keneh. Enak kieu keneh. Asli. Ente ngopian formalin eta? Atau Saya waboran? mah teh
teh boga hate goreng ka baturan. Tah, kan Sok ka baturan teh sok bener. ngadoakeun. Ulah hate goreng, tong boga hate gorengnya. Tong sulit Kalimat. hate. Oh mau aya tina masalah tina ben. Wah si anu manjis si ganu nya we goreng eta pada goreng. Tah, entong. Ulah kitu. Ulah. Ulah pamali intina mah nya nu tadi teh. Eta mah kembali ka urang keneh cermin teh. Si Nah. eta mah goreng teh nya urang diri urang ka goreng kitu we. Ah. Cermin ibarat cermin. Bener. Dan non aya hukum timbal balik teh. Iya. Ayeuna urang hade ka batur, pasti urang bakal menang kahadean. Lamun urang goreng ka batur suatu saat urang ge bakal digorengan ku baturnya. Iya gitu. Bener. Kade ya papatah kolot anjir eta. Pasti. Ada saya mah we kasaha-saha ge. Anu barudak cek barudak akara turun band. Heeh. Sok belajar sih bener. Heeh. Kasih input kieu. Alhamdulillah. Bener. Jalanan tak ayeuna tingali musisi-musisi di Garut loba teh kitu. Kamu jadi agar. Musisi mulai kopi. Aduh. Siap. Bener. Eh, Tapi muji orang mujinya. Hmm. Muji bener eta. Eta bener cek Kang Anang tadinya. Heeh. Dangdut asli Mansur. Ah. Bener. Iya. Bener. Jadi cekokna teh bener dangdut. khas. Heeh. Ari Mansur eta. Jangan menangis. Aku merasa teriri. Jepe. Tah para gue eta mah apa lah tuh. Ari Mansur eta adina naon? Salah wae. Mansur A, Mansur M, Mansur Z. Hai. Nah, jadi sahabat di Koro TV sebenarnya ada Ari ngobrol aja senior mau mantap ya. Asli, tapi di waktu rekan-rekan Kang Nanang usaha babadana termasuk sahabatna siga Haji tadi Teh Lice, Alin, wah ajak ke Koro TV jadi orang sharing perkara musik, perkembangan musik, terus pengalaman bermusik zaman-zaman bareto, dia kudu ditularkeun ke orang-orang gitu. Termasuk angkatan ieu engke urang ajak ka ti Koro TV. Jadi intinya ayalah. Jadi intinya dina obrolan anu ayeuna ieu. Memang nu tadi teh ya hiji ti Kang Nanang Bintik ulah sulit hate jadi jelema mah. Termasuk ketika urang aya sesuatu hal, contohlah di number musik itu. Di nu hiji band misalkan band naik ka ditu kaluhur nu di luhur teh ulah dibaratot nu di handap. Sabi-sabi sama nu di luhur teh ajak dorong nu di handap. Nu tadi teh ya keun we contoh POB jadi sampulna cek Mang Uya teh mah kata-kata Mang Uya. Si POB sampulna tah anu ka handapna bukan ke sampulna, masih banyak keneh kata-kata hade nu aya dina jero buku eta. Intina dina dina ti Koro TV ieu oma cokot nu hadena piceun anu gorengna. Ulah ditongton pokona mah ti Koro TV. Tapi lamun sakirana hayang maksakeun nongton ti Koro TV, oma sadiakeun mixagrip jeung kontraksi. Hatur nuhun satacana Kang Nanang sing sehat selalu Mang Uya sing sehat selalu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.